Akang, Akang, Akang. Gening di dia. Aya naon sah? Ih, si Akang mah geura disalin. Panek kaya ibuku aya acara ruang riung teh. An pos ronda itu ek diresmikeun. Enggal geura disalin. Lah akang mah loba uruskeun sigana teh moal bisa. Apal sorangan kapan ieu embe Candi Parab, kalkun Candi Parab, japati Candi Parab, lauk Candi Parab. Teu sorangan ge Candi Parab, cik we isa sorangan ka ditu. Nya, Lah atuh aing tos atuh aing moal masuk nya di dia sok. Isa bade ka ditu, beabit batur ngarantosan. sang, ke lamun misalkeun akan ka boro mah kege nyusul isahnya. Nya, Kang. Aduh, aing nyeri euy. Jeduk euy. Duh, ya asal serada pantas gini nih. Jadi detektif teh. Astagfirullahaladzim, jajang eta. Ka mana atuh geus dangdan kitu? Biasa mah aya tugas ya. Tugasna naon atuh eta? Pan ayeuna ek ngaresmikeun pos ruang riung teh kaya ibuku. Ek milu moal. Mal ah, iya mah tugas penting. Jajang, sok sia. Nah, oh. Nak mana si Jajan si dia naik ngajak ngintip, tapi dari pikir-pikir ngintip saha dari dia mah kalau tungkul bari dia aing ngintip teh dosa laik dielingan ku urang ke mah baru dak eta anahaeunan atuh ngintip geura we. Jajan geura eta aku ngintip ngajak indungna naku kumaha pemikiranna. Ri, hayu keur naon? Panek peresmian itu pas ruang riung teh urang teh. Hayu. Naon? Ra eta kolot-kolot ngajak ngintip si Nunu. Nah di mana ieu si Nunu aing asa teu nyaho. Geus lah mah tong diladenan si eta mah. Bonge ayo kage nuturkeun ieu. Hayu Ri. Hayu atuh Ri. Lah aing penasaran ye. Pada nepi ka indungna si Jajang milu ek nempos si Nunu. Ku aing tuturkeun we lah. Mah acara hiburan tapi nyirangan karena fadilah silaturahim kurang sadaya dina tempat anu sakieu buktos takut kitu nah hapunten anu kasuhun malihan ibu ya emok di jalan tapi teh kinten isina da salaresna mah Bu bejeng-bejeng anu tebih abdi wae ogen ti enjing duwi ka duhur macul puterana naon ai manawi teh sanes ada kieu buktos nah geuning barudak kada kitu aya naon itu tapi teu kitu ya daripada ngarumaskeun aki-aki ngarumaskeun sepuhnya teu didukungkan bisa kumahan nya asal positif mangga para pemuda teh ada masuk saungan sakieu buktosna dak tadi oge tos dicarioskeun aya pemuda teh seueur kahoyong kabeguk teu aya kagaduh harianan gitu mobil ada mau saung dagenan sadayana tina pisulingeun nah kau ningala ku sadayana gitu naon belah nu aya di lemur urang sok sanaos ayeuna gencar-gencar bajaringan ieu mah baja heubeul buknya gitu punten Bu
Nah, punten. Da sakieu kemampuanan apa itu. Gitu. Nah, anu kalajenganana mari kita dia putut-putut mah aya musola dina waktuna salat turun. Nah, dina waktuna salat turun. Ngiring salat lah tapi alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Pribadosnya ada didinya di musola. Arurun gitu Pak. Maghribna di sana dari subuh masuk dikarantungkan Bu. Tak rayanya subuh mah ngan dina awal-awal apa ngetan ayah gitu. Tapi alhamdulillah waktu subuh ge araya. Ieu ngorupikeun hiji laporan ka Ibu utamina kanggo nampung aspirasi pemuda anu aya di Cibentang. Tah kok kituna sakumaha kalimah anu tadi Allah teh nyiptakeun jalmi teu aya lian. Supaya kumaha? Supaya ibadah teh nah mah doh apa nanti goel hiji eta kadua-duana masih kaunggalkeun dina Al-Qur'an anu nembe sempatkeun ai jalmi teh sadayana ge bakal rugi. Nah, rugi sadayana organa kecuali nya kecuali teh anu teu rugi panginten kahiji anu teu rugi teh nyaeta anu iman. Kadua panginten anu teu rugi teh anu amal soleh. Katilu jalmi teh kudu sirih wasiatan dina jalan anu laras bari jalan kasobaran. Oh, ngata-ngata. Dahok jadi pasti tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asupuran yang kuring dihormat, oke warga Cibentang yang sampai kuring dihormat. Alhamdulillah kurang tiasa pandainya. Kumaha ramang ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah. Hancip tati hancip. Kuring ngatur nuhun janten kuring di dia atas nami di pemerintahan Desa Sukawening ngadukung pisan karena di bangunna saung pangintenya saung Ruang Riung. Mudah-mudahan ageng manfaatna kanggo warga di dieu umumna di Desa Sukawening. Terasa deui tadi teh pembawa acara nyuwunkeun doana mudah-mudahan ieu bangunan teh aya manfaatna insyaallah ageng manfaatna. Punten kuring moal panjang lebar ayeuna keneh bangunan ieu kuring resmi dibuka. Alhamdulillah. Sakali deui mudah-mudahan aya manfaatna karo urang sadayana, mudah-mudahan lingkungan di dia langkung aman, langkung damai sejahtera. Amin. Eta sararehat sadayana nya ibu-ibu, bapak-bapak sadayana. Mung sakitu panginten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di haturana Bismillahirrahmanirrahim. Mun sadayana tepuk tangan sok mangga diraosan ku ibu mangga spesial kanggo ibu kepala desa Sukawening sok mangga eta teh ending ibu-ibu teh cenah hoyong spesial kanggo ibu mangga hatur nuhun itu wae mangga sok Soalnya tadi diajarkan karena acara keopat eta acara tutup. Acara tutup pada disanggakeun kasepuhan deui putra Cibentang disanggakeun mangga tempat disayakeun baguna tutup sareng doa mangga di haturanan.
Anu kedua kali nah ayo orang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang sadayana saneutosna aya dina lindungan kena dipanjang regiswa bari sehat. Oke dari rezeki kamu bebelan hidup kalian ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik min amnya wa ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana wa lakal hamdu ya mahmud jalil situ wa Allahumma fir lana bil wali wa rahmah kama rabbana sabira. Allahumma amsilna rizqan halal thayyiban wa sirran barakah. Allahumma amsilna rizqan halal thayyiban wa sirran barakah. Allahumma amsilna rizqan halal thayyiban wa sirran barakah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.